Anjir. Yang kudu ka kebon heula ya. Aha, si calungur ya di dia ya. Kena raon ya. Kepo gua mah. Anak muda mah keur nongkrong biasa. Nongkrong we kiwari nongkrong. Gara ka kebon we ya. Ya loba bari naik wae oge. Ayeuna. Naik ke mana itu? Naik ke mana? Beas. Maksudnya tarik ke mana? Oh ya, kiwari kalau wong ya mau ke kebon lah nempu peplakan we sok tarang ngari. Kebon ngajin oge di dieu. Nah, sok nyar-nyar we cumur ke aing mau boga duit keur meulu acan nanti mau udud kebon mah. Oh boro-boro nyata. Balansa ya. Oh nyata. Minta tuh meuli udud ulah ka kebon. Ke warung, pan ka kebon meureunang. Rek ka kebon gitu Ji. Duh, atuh rek naon meuli udud ka kebon. We sugan we di nongkrong mah kitu bogaan udud dan nongkrong masuk loba biasa. Aya rokok mah. Tuh minta. Ulah teu keur ngabagi-bagi udud pe ieu pe naon ieu. Senin. Teu meunang. Tan meunang. Kan asup kana Salasa. Ulaan ku guru. Kira aku atuh meureun ka Tiga udud itu hiji sabatang kitu. Masalah ka kebon da rek naon ala naon. Pan meureun hari wudu di alana naon coba? Aseupna. Nah, kayak kedek. Kenyot. Tapi teu henteu. Panon peuri ning Ji. Atuh lamun peuri panon berarti ulah udud. Aduh. Ngeunah di wa udud di ngeunah. Teh hasipna eta. Teh hasip lah, geus sarua keneh ieu. Batuk gede kah? Ambil tarega itu meureunna nya dah. Pelem wa. Hari tara udud mah sok diajar udud. Ulah pamali. Tinggalin ududan di imah. Kanggo karek balik di teh. Ieu. Cak pura-pura kitu tinggalin cenah. Heeh. Tinggalin rek ka kebon sugane. Ududna sugana. Ieu. Merek gajah ududna. Anu nongkrong kieu sok loba besen ududna mah. Pelem. Tadi mah meuli saselop nanti dibawa di imah. Heeh. Sugan boga kita rek minta udud sabatang mah. Berek tong. Berek. Berek karunya. Berek. Lah. Serba leungit pan di kebon mah. Cenah ieu, cenah naon teh cenah manehna cenah mikir cenah usaha ulah minta wae. Duh aya ieu Eta heueuh aya inyuk. Aya daun kawung bungkus. Inyuk we inyuk eta tangan kudu diraut meureun Ji. Sagala rupa tuneangan duit depan meureun sagala rupa. Oh, emang tangan cuman mah kudu tetekan segala kudu diraut pucukna kudu diala meureunna. Ih, jelema teh geus loba cetak. Aya nama keur teu ngabagikeun. Eta we nu aya tuh. Nya kagok kieu duh. Setik deui tuh nya. Meuli atuh ya meuli ya. Ya masuk di kerucaan wae. Mai mah 1000 moal sakitu mah. Hah? Karena kopi ge namahan ken. Bara duit Nemokan. sabungkusna bara duit. Murah, aya nu 2000-an udah setengah. Oh. Dan baheula tahun 80. Heeh. Gope. Tong ka udud ayeuna tuh lah pre heula we. Ke meta ka si Abah ke. Ah, si Abah mana lila si Abahna ge pan. Tadi aya kedeung deh si Abah. Arek kumpul duitna. Heueuh arek kita ku kumpul ge. Asup nemen-nemen teuing. Ku kumpul sih ku kumpul wa hayang udud meuli. Heuh pan meuli ge pan meureunnan duitna keur cengcelengan Ji. Kayak kumpulkeun teu nepi ke umur ka ditu. Aduh ulah tuh sing panjang umur urang teh Ji. Ya udud meuli ku kumpul lek teh ieu. Untuk kumpul orang bingung. Ya kita nyo jangotna. Anjing. Ngapader kene jangot pada jangot manehna. Teu. Cek urang mah daripada piara mending duruk. Ek di bonding mana dia aki-aki kira. Si jojon lain calana dipake seret dada. Jangan naon. Oh, ada ka kebon. Lagi nongkrong dong. Ada ka kebon dengan papangnya si cal umur dia yeuh. Rek naon ka kebon. Arep tempat tempo we piduieun sugan aya gitu tah. Sia teh dititah ngoren. Heuh nya tah encan nguredna mah ge. Ilah rek gunana. Tapi isukan paling ge da ayeuna yeuh kena longkrong heula yeuh. Astagfirullah. Nempo si cal umur dari yeuh. Dong ka bawa sakaba-kaba. Tidak, ieu tidak ke bawah sakaba-kaba.
Ya mah, aduh, generasi micung hungkua. Ngecung kumaha aing mah usaha geus. Usaha naon? Atuh gua dagi digeser wa usaha. Nu penting ulah depa we di imah. Ya Rabbi, mana kene depa. Lobakeun mah ngahayal. Iya, Bang. Sok can waktuna kolot geus bentar. Astagfirullahaladzim. Terus kopi. Encan boro-boro bukan ka kebon udah ditinggalin minta ka dia ulah cenah lain waktuna barabere cenah ku ayeuna mah Abah boga Hayang. udud teu? Boga udud. hayang budut mah ge Ya hayang. Hayang. Oh, halus atuh aya kene ka hayang. Eta tah Aya meureun sabatang mah. Hah? Sabatang mah aya meureun. Aduh, si hayang uduk. oh nyata. nyata hayang bagian cenah barabere cenah ku ieu mah Gegemung gede udut teh gablek. heeh Ya maksudnya can meuli. Can meuli duit boga. Aya duit mah di imah teh dibawa. Oh, pan cuma tenak puyuh. geus atuh rek naon liwat ka dieu. Ka ditu heula, arek ka katen mana bitini. Nah, rek nyanyang. Hai tuh rek mantap ka kebon. Abang ngejangkor kalau wong ah. ka tuh da ngeunan Oke, oke, kalau oke. nguareng gitu mah kacida Anjir. Kok blog ting.